A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mufradul jamidu farigun wa in yustaqofa wa dudomirin mustaqin. Wal mufradu lan utawi khobar mufrad al jamidu kang jamid iku farigun khobar kang kosong saking domir kang balik maring mubtada. In yustaqo lamun mustaq yasi mufrad. Bahwa mangka utai yasi mufrad iku du domirin kang andue domir mustaqin kang narima kasimpen. Wabrijan humut lakon haesu tala malai sama nahu lahu muhasola wa abrijanhu lan ngadohiraken temenan siro ing domir khobar mufrad mustaq. Wa abrijanhu lan ngadohiraken temenan siro ing domir khobar mufrad mustaq kang balik maring mubtada. Mutlakon hale mutlak haesu tala ing lem sakira-kira nyanding yasi khobar ma ing mubtada. Laisa oranono opo makna humana yasi khobar lahu kadesi ma iku muhassola ngahasilakan yasi makna. Wa mufradul jamidu farigun wa in yustaqo pahwadu domirin mustaqin. Dina khobar mufrad di dia ngajelaskeun musannif wal mufradu ari khobar mufrad al jamidu anu jamid dina parigun eta khobar anu kosong tina domir anu balik kana mubtada. Wa in yusaqo lamun heug khobar mufradna mufrad mustaq lain jamid. Bahwa mangka ari eta si mufrad mustaq du domirin ngurung kana domir atanapi mikul domir mustaqin anu narima kasimpen. Di dieu musannif ngajelaskeun yen dina masalah mufrad atanapi khobar mufrad aya anu khobar mufrad jamid aya anu khobar mufrad mustaq. Dina khobar mufrad jamid aya anu khobar mufrad jamid nyimpen makna mustaq aya oge khobar mufrad jamid anu henteu nyimpen makna mustaq. Aya nu teu nyimpen makna mustaq. Tah aya oge cek tadi khobar mufrad anu mustaq. Paham? Aya khobar mufrad jamid aya khobar mufrad mustaq. Dina khobar mufrad jamid aya anu nyimpen makna mustaq aya anu henteu nyimpen makna mustaq. Fa in kana jamidan padakara musannif annahu yakunu parigon minad domir. Tah asal-asalna lamun sekabuktian ayana ieu si khobar mufrad jamid surahna jamid lain ngambil tina masdarna mangka ieu si khobar mufrad anu jamid parigon mina domir kosong tina domir henteu make domir teu ngawengku teu ngurung kana domir anu eta domir biasana lamun dina khobar jumlah sok jadi robit kana musnad ilaih atanapi kana mubtada. Seperti mana khobar mufrad anu jamid seperti jaidun ahuka. Lapad jaidun ahuka eta disebutna lapad ahuka na mufradna mufrad jamid khobar mufrad jamid. Jadi dina lapad ahuka henteu ngawengku kana domir anu jang buat balik kana mubtada sabab khobarna khobar mufrad jamid. Tah beda deui cek Imam Kisai warumani wa jamaah ila anahu yahtamilu domir ila anahu yatahamalu domir. Cek Imam
Kisai jeung Rumani jahkan jamaah seueur golongan ulama ahli nahu yen dina lapad contoh Zaidun ahuka eta teh mikul kana domir ngurung kana damir sehingga nakdirkeun saeurna ulama di antara Imam Kisai Rumani jeung jamaah dina bahasa Zaidun ahuka huwa nyimpen mana domir tetapi ngurung kana domir anu jang buat balik kana mubtada. Anapun ari ulama Basroh mah ngabahasakeun arek ayeuna jamid anu mutadomanan kana makna mustaq awala arek jamid anu nyimpen kana makna mustaq arek henteu pokona mah dina eta bahasa mufrad jamid fa intadomana maknahu nahu Zaidun Asad ay suja tahammala domir. Jadi menurut ulama Basroh mah bisa kasabatkeunana khobar mufrad jamid bisa ngurung atanapi ngawengku mikul kana domir soteh lamun khobar mufrad jamid nyimpen makna mustaq seperti Zaidun Asadun anu eta Asadun nyimpen makna suja anu eta suja teh nyaeta mustaq mangka eta mah tahamala domir cek ulama Basroh mikul kana domir ari sakira-kira misalkeun mufrad khobar mufrad jamid anu henteu nyimpen makna mustaq teu kudu ngurungkeun kana domir ataupun henteu ngurung kana domir eta cek ulama Basroh. Jadi lamun heug fa'ilam yatadoman maknahu lam yatahamalu lam yatahamal adomir kama musila tanibnakeun disakira-kirakeun eta khobar mufrad jamid teu nyimpen makna mustaq henteu mikul kana domir jang buat balik kana mubtada. Jelas dina khobar mufrad jamid cek ulama Basroh henteu ngurung atanapi henteu ngawengku henteu mikul kana domir jang buat balik kana si mubtada lamun seug eta khobar mufrad jamidna henteu nyimpen makna mustaq. Tapi bisa wae nyimpen bisa wae mikul kana domir lamun khobar jamidna nyimpen makna mustaq seperti Zaidun Asadun. Wa iyustaqo bahwa domirin mustaqin beda deui lamun heug kaayaan khobar mufradna khobar mufrad mustaq khobar mufrad mustaq tah eta mah cek musannif annahu yatahamalu domir mangka eta mah mikul kana domir mawa domir dina khobar mufrad mustaq seperti mana Zaidun qaimun ari ki Zaid eta anu nangtung takdirna Zaidun qaimun wa deui eta bisa nyimpen atanapi bisa mikul kana domir soteh lamun seug si khobar mufrad anu mustaq ieu idalam yarfa domir dohiron lamun henteu ngarapakeun kana sim dohir aya geus ngarapakeun kana isim dohir mah sami bae eta oge henteu mikul kana domir. Tah eta hukum dina khobar mufrad mustaq berjalan majrur fiil surahna anu disebut mustaq di dieu anu ngawengku anu ngamikul kana domir teh lamun mustaqna nyaeta anu majrur fi'li wa lil mustaq lil al jari majrur fi'li ya innama huwa lil mustaq al jari majrur fi'li pastina ayana ieu khobar mustaq anu ngawengku atanapi nu mikul kana domir soteh lamun seug ayana ieu si mustaq berjalan dina fi'il majari majrur fi'il anu berjalan dina perjalanan di fi'il seperti mana jari majrur fi'li teh seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabihat termasuk isim tabdil. Kumaha lamun anu henteu
jarian majro fi'li anu henteu berjalan dina perjalanan fi'il dina isim mustaq ieu waktu palayataha malu mangka henteu mikul ieu si mustaq kana domir ieu khobar mufrad mustaq anu sakira-kira mustaqna henteu jaro majro fi'li seperti mana isim alat seperti miftah emang mustaq eta minal fathi tapi teu bisa mikul kana domir eta mah misalkeun contoh hada miftahun lam yakun fihi domir moal aya dina eta lapad hada miftahun ngurung kana domir atanapi misalkeun wa kadzalika makana ala segat maf'al wa kusida bihi az-zaman isim zaman wal makan kamarma seperti lapad marma painahu mustaq mina romyin tapi walayatahamalu domiron eta idza qulta lamun ngucapkeun anjeun hadza marma jaidin turidu makana romihi au zamani romihi mangka eta aya nasi khobar teu ngurung kana domir khobar mustaq eta sok sanajan disebutkeun mustaq sabab henteu jaro majrol fi'li tah anu di dieu wa in yustaqo fahuwa domirin mustaqin pastina anu ngawengkuna ieu atanapi nu ngurungna si khobar mufrad mustaq kana domir nalika jari majrur fi'li bari deui ieu si khobar mustaq anu jaro majrur fi'li teh anu henteu ngarapakeun kana isim dohir pain ropahu lam yatahamaluat domiron mangka lamun heug bukti eta si khobar mufrad mustaq anu majro fi'li jaro majro fi'li tapi kaditu nak ngarapakeun kana dohir tah eta oge teu mikul kana domir sarua teu mikul kana domir henteu seolah-olah henteu ngurung kana domir seperti mana contohna jaidun qaimun gulamahu ieu lapad qaimun nya lapad qaimun jaidun qaimun gulamahu tah nya dina lapad gulamahu marfuun biqaimun lapad gulamahu dirapakeun lapad qaim berarti ieu isim sifat atanapi mufrad anu mustaq ieu geus ngarapakeun kana isim dohir mangka pala yatahammalu domiron aing geus bukti kitu mah keukeuh sarua cara isim jamid anu henteu mustaq isim jamid anu henteu nyimpen makna mustaq dina pada henteu ngurung henteu mikul kana domir jadi jelas dina masalah ieu sanana jamil sanana mufrad jamid atanapi khobar mufrad jamid anu mikul kana domir mutlakon ceuk ulama qaufah mah jadi beda deui ceuk ulama qaufah ana jamid yatahamalu domir mutlakon indal qaufin ceuk ulama qaufah mah pokona mah ngaran-ngaran ayeuna khobar jamid mikul weh kana domir mutlak tanpa kaidna naon nyan walayatahamalu domiron indal bisriyin tapi cek ulama Basroh mah henteu nya henteu mikul kana domir bisa kira-kira jamid anu mustaq jamid mah gitu jamid mah kecuali anu bisa ditawil ku mustaq surahna jamid anu nyimpen makna mustaq maka eta mah meunang ayeuna ngurung kana domir bisa ngurung kana domir bari deui sarua dina eta oge dina khobar mufrad jamid anu nyimpen makna mustaq anu henteu ngarapakeun deui kana dohirna nya bari deui anu kaayaanana takwil mustaqna tina jamid anu jaro majro fi'li sami gitu. Seperti jaidun muntalikun wa fa ilam yakun jariya majro fi'li nya ismun yatamalu sayan lahu hada miftah ada marma jaidin misalkan eta tetap henteu mikul kana domir jadi jelas jadi dua paham ngan ieu mah keur carita pendapat di ulama Basro bahkan
musonib oge berat ka ulama Basro sehingga ngabahasakeun wa mufradul jamidu parigun wa in yustaqo fahwadu domirin mustaqim wa abrijanhu mutlakon haitsu tal malai sama nahu lahu muhasola wa abrijanhu geus jelas-jelas ngadohirkeun ngajelaskeun atanapi wa abrijanhu kudu ngajelaskeun bener-bener anjeun kana domir khobar mufrad mustaq anu balik kana mubtada mutlakon tingkah mah mutlak tegesna mah kudu ngajadikeun domir barij anjeun tina nu asalna domir mustatir anu aya dina khobar mustaq mufrad dina aya anu ayeuna khobar mustaq atau khobar mufrad mustaq ieu teh mutlakon mutlak rek kumaha wae bahasa mutlak di dieu arek salamet tina saliru atanapi henteu salamet tina saliru sawaun umina labsun aw lam yukma arek salamet tina saliru arek henteu pokona mah dohirkeun bae anu asalna mustatir jadi baris anu asalna kasimpen jadi dohir ngan bahasana kudu ngadohirkeun tina anu mustatir ieu dina khobar mustaq anu dina khobar mustaq ieu dimutlakeun kudu ngadohirkeun arek anu kasebutkeunna salamet tina kasalirian atau henteu haitsu tala malai sama nahu lahu muhasola disakira-kirakeun lamun domir anu bakal balik kana mubtada henteu didohirkeun eta mual hasil makna khobar kana mubtada mual hasil khobar kana mubtada mangka didinya jelas wajib atanapi kudu ngadohirkeunana ieu si isim domir anu mustatir jadi kana domir barij ya. Beda deui jeung ayeuna idza jarol khobar mustaq alaman huwalahu eta mah istataro domir pihi jadi dina khobar mustaq oge ari sakira-kira matak salamet atanapi matak ngahasilkeun faidah ku ayana disimpen ieu si domir teh kana hasil makna maksud kana mubtada atanapi bisa nepi ieu hukum kana musnad atanapi kana mubtada sabu katakeunlah khobar disebutna hukum atanapi musnad lamun ceuk dina ilmu ma'ani atuh mubtadana disebut musnad ilaih katakanlah khobar disebut mahkum bih atau hukum atau musnad mubtada disebutna mahkum alaih tah disakira-kirakeun lamun segdina khobar mustaq ieu nya ku ayana nyimpen domir bisa nepina khobar ieu kana mubtada bisa hasilna makna khobar kana mubtada eta mah ulah didohirkeun ieu seueur pendapat di ulama ahli nahwu ya. Jadi palau atayata ba'dal mustaq bihuwa wa nahwihi ya. wa abroztahu wa qota jadun qaimun huwa lamun seug anjeun ngucapkeun dina bahasa jaidun qaimun sakuduna disimpen ieu lapad huwa ulah didohirkeun ulah dibarijkeun kudu salah kadar ditakdirkeun ku anjeun dibahasakeun jaidun qaimun huwa tah eta terkadang meunang eta oge di antawis anu ngameunangkeun teh Imam Sibawe nya ngan ceuk Imam Sibawe ngadohirkeun eta lain berarti jelas-jelas ngadohirkeun kana domir anu jang buat balikna kana mubtada tapi ayakuna huwa ta'kidan li domir mustatir fi qaim ngan didohirkeun teh pikeun salah kadar takkid be pikeun salah kadar nguatan kana domir anu kasimpen dina qaim jadi tetep dina qaim masih keneh nyimpen domir ngan pedah anu aya mah eta mah takkid itu atanapi nu mantak didohirkeunana eta atanapi diayakeun deui domir anu seperti nu mustatir seperti lapad dibahasakeun jaidun qaimun huwa eta jadi pailan bi qaimin hada idza jaro alaman walahu nya ieu teh
cek Imam Sibaweh perjalanan samodel kitu teh lamun disakira-kirakeun matak hasil maksud atanapi hasil makna na ieu khobar kana mubtada. Tapi lamun kira-kira henteu hasil makna na ieu si khobar kana mubtada barulah wa abrijan humut lakon haitsu tala malai sama nahu lahu muhasalah. Disakira-kirakeun lamun henteu dibudalkeun, henteu didohirkeun, henteu dibejakeun matak moal nepi kana maksud atanapi moal hasil makna maksud nasi khobar kana mubtada moal bisa kesampean eta mah kudu dijelaskeun. Tong make aya deui keraguan, tong make kudu aya deui kamangmangan, bahkan mutlak geus we bejakeun gubrakeun kurang. Aku murag cinta, murag lope kepadamu, I love you. Aduh, cek urang teh kitu arek ditarima, arek henteu daripada dipendam urang henteu kasampean, tungtung mah jadi gering nangtung ngalang layung, teu ngeunah daang, teu ngeunah nangtung. Teu ngeunah sare-sare acan. Geus we bocetakeun. Nya daripada dipependam nya ripuh nu aya, engke tungtung mah bucatna leuheung lamun dina jero calana pedo. Ieu geus bucat dina tarang jadi bisul, jadi jarawatan ripuh atuh jadi era. Geus bae ka dituna arek sakira-kira matak amina labsin, arek sawaun umina labsin, aulam yukman arek matak ayeuna saliru atanapi henteu mutlakon mutlak eta mah abrijan pek dohirkeun bae. Dohirkeun bae. Ya. Daripada teu kasampean teuing mending sampaikeun bae. Hasilna mah arek hideung rek beureum oge daripada misalkeun ngaji henteu puguh tungtungna usaha henteu nanon henteu geuring nu aya. Mending urang bejakeun. Tah sawaun umina labsin aw lam yu'man. Seperti contoh nu salamet tina saliru sok sanajan bari henteu didohirkeun. Jaidun hindun doribuha huwa. Padahal sok sanajan bari teu nyebutkeun jaidun hindun doribuha moal kudu saliru mana ayeuna anu jadi domir anu kasebatkeun anu jadi domir khobar mustaq atanapi mana anu jadi maf'ulna moal saliru mana anu migawe jeung nu dipigawena mana anu diteungeul jeung anu neungeulna moal saliru da ha eta tasniah eta muannas terangkeun sedengkeun ayeuna huwa eta mudzakkar seperti jaidun hindun doribuha sok sarjan teu make huwa ge geus masadu tapi di dieu wa abrijanhu pek dohirkeun bae nya dohirkeun bae atanapi misalkeun anu henteu salamet dina saliru lamun disakira-kirakeun lamun teu didohirkeun seperti jaidun wa amrun doribuhu huwa ieu mah duanana pada mufrad mudzakkar lamun dibahasakeun jaidun amrun doribuhu engke teh bakal pabeulit mana anu neungeul mana anu diteungeul dibahasakeun we jaidun utaiki jaid iku amrun utaiki umar iku doribuhu kang mukul ing ya umar sopoh waya jaid kanyahoan diteungeul teh ki umar domir mawa kabalik kanu jauh kanu deukeut heula anu aya itu payajibu ibrojad domir payajibu ibrojud domir fil maudu'aini indal bisriyin mangka cek ulama Basroh arek umina labsin atanapi lam yu'man arek nu salamet tina saliru atanapi nu teu salamet tina saliru mangka eta cek ulama Basroh wa abrijan humut lakon termasuk musonib ngiringan ka ulama Basroh benten sareng ulama Qaufah pendapatna nya cek ulama Qaufah in umina labs lamun heug salamet jaja al amru lamun disakira-kirakeun misalkeun matak salamet tina kasaliruan seperti contoh jaidun hindun doribuha huwa mangka eta mah meunang al amroni dua perkara seperti misalkeun dibahasakeun fa in si ta'ata eta huwa teu naon jaidun jaidun hindun doribuha huwa arek didatangkeun cukup da moal saliru ieu jaidun hindun doribuha silahkan cek ulama Qaufah bahkan bisa wajib soteh lamun disakira-kirakeun lamun henteu didohirkeun matak saliru mangka eta mah wajib cek ulama Qaufah lamun teu didohirkeun seperti jaidun
amrun doribuhu huwa lamun teu make huwa kabelit ye nya tah di dieu mangka cek ulama kaufah mah dohirkeun bae. Ieu beda pendapat salit sareng ulama Basra. Ngan ulama Basra mah pokona mah arek mutlak teh arek salamet teu salamet dina kasaliruanana geus we abrijanhu. Budalkeun ku anjeun. Budalkeun bae. Nah, di dieu musannif ngajelaskeun dina masalah mufrad ieu khobar mufrad ieu dina ieu kitab nyaeta ngiringan kana pendapat ulama Basra. Sehingga musannif ngabahasakeunna wa abrijanhu nya yane sawaun khifal labsu awalam yukhaf arek sakira-kira matak sieun saliru atawa henteu sieun saliru. Tapi dina saliantina ieu kitab madhab ulama kaufiyun dina saliantina ieu kitab wahtaro musannif digeri hadal kitab salian dina kitab Alfiyah nya musannif sok ngabahasakeun dina milih ulama kaufah wa qadoroda seperti misalkan dina pangandika kisyairna Bahal Basir mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun qaumidural majdi banuha wa qad alimat bikun hizalika adnanun wa qahtanu qaumi utawi kaum ingsun iku darul majdi utawi puncak kamuliaane iku banuha piro-piro iku banuha pada ngabangune ya si kaum ing ya si majdi wa qad alimat lan hale teman-teman pada weruh bikun hikan pasejane bikun hizalika kan pasejane mungkono madkur kaum dul majdi sopo adanun kaum abdan waqot hanun lan wakoh tonu lan kaum kohto saya teu ngadohirkeun kana domirna balik ayeuna disimpen bae ditakdirkeun henteu diborojolkeun saya pendapat ulama kaufah mah lebih bagus kusabab ieu teu matak saliru lamun sok sajan bari henteu didohirkeun oge sehingga dina kitab anu sanes mah musannif nyata ngiringan kana kaul ulama kaufah tapi dina ieu kitab mah musannif ngiringanana nyata kana pendapat ulama Basra takdirna mah banuha hum di dieu ge humi darul mazdi banuha tah takdirna banu hahum wa akhbaru bitorfin au biharfi jarin wallahu a'lam.